Sila wae ah. Oh no. Silanak. Awal sih ya. Mana tunggu bulan ini dudungan. Sekarang pecat lagi. Keluar tuh. Lok. Ada jadi kacung deh kia tuh dah lah. Bos nama geus di imah itu nungguan parena. Tadi tos panen. Anggrek kacung nu pegelngan. Kita. Ih, abong dunungan. La ilaha illallah. Bener sebut dunungan teh ngeunahna kieu ya. Itu aya ngopi. Ampun lah, nemen ya buka dunungan teh yang ngopi ke jadi beres. 100 juta. 200 juta ieu bapak bakal jadi duit. Geus ari kudu carana mah terek merekeun wae aing ikhlas aja teh mereka penting ayeuna aing rek ka sawah nya rek balik ka sawah aing mah nya. Sok didinya tungguan tan dieu aing rek balik deui ka sawah ka ditu. Icing aing ke ngimpi, aduh teh jadi aing dibayar nih pare 100 juta teh jadi ya. Ngudang-ngudangkeun wae enak sih. Sia itu orang mah rek banget sih itu aya naon itu. 100 juta ya pare aing laku ya. Aing kudu ngamitan kudu di dieu aduh. Icing sana maneh ulah sok tet wae. Icing sana sia naon sih aing nu meuli pare teh aku penting aing nu meuli pare aing ditinggalkeun. Ini jurik pare apa jurik entek. Sih mana teh beuki ngomong sana tunduh. Yakun wae ke mana bagianna Kaliwedi meureun lah paling ge bagian nu Kaliwedi yeuh. Isukan kau kumpah geus ya maneh teh. Beuki ngomong maneh tamu. Aduh, maneh deui abuk maneh pusingna teh eta nu nagih hutang ka aing. Maneh pura-pura sare di dinya. Maneh. Kalem ieu kayak aing jurus. Aing kayak ngaluarkeun jurus bajing kiring. Gablek hutang galak emang. Ini mah puting nih jelema gedor wae yeuh.
Nu, gua tuh geus nyawa aing teh. Mun teh gablek duit. Wae gandeng. Wah, nu jurus bajing kering ku aing. Katakeun ka. Ya na, yo, jelema galak ieu. Ya kok. Ayo boga bisa. Nyalangapna jika ayo bimoli bibir monyong 5 meli meli ari jadi juragan parete tos kieu ye penting oge masih we nempuan we pare beusi anu madog pari jeung reungit geus ngocoan ka bujur-bujur kieu wah apa mestinya kemana tuh centeng-centengnya dan teh aduh bunga lama sore eta sore hayam arek endogan arek anakan damai jodoh kuntilan itu tenang